Astagfirullah, hal adim na teu salah eta teh lalaki gegero. Teu cutiu. Nah hari pamajikan ka mana atuh Mang? Kauleman. Atuh kenaya cenah ku pamajikan we atuh. Lapan ieu teh geus dibere PR amang teh cutiu. PR naon ieu teh? Macul. Ngupas, muar cau. Ayeuna teh gegero ieu teh. Nah hari pamajikan amang ka mana meuni teu kuat gegero-gegero acan atuh memeh ka uleman teh padahal mah gegero heula da meureun moal ngajejehor di ditu teh. Ai si Ayang sama Roki sukene teh geus init ka uleman teh. Rebun keneh. Heeh. Atuh meureun can ge datang ti panganten lalaki. Kos pribumi we di ditu mah bedega. Iya barunya. Heeh. Aing mah dikacida kitu-kitu teuing batur ge ka uleman mah. Daftar hadir dahar balik weh teu kudu ngabedega kitu. Si Ayang mah kasebut can beres mah teh. Abo pagule di ditu teh. Pasti eta mah geus kaciri pasti nate eta teh nungguan batur bubar eta ngeresekan opieun eta teh pasti nate. Teuing masalah eta mah cutiu. Warah atuh Mang amang teh. Heudang si papatan oge kala kamalikan cutiu. Ye, repeh we nya amang teh. Repeh we daripada amang mah loba pipaseaeun kitu tah ning nurut we. Pantesan cek batur teh cenah amang mah disebut nate suami sieun istri dah kitu nya teh. Cigah nu sieun teu payu deui atuh amang teh. Lain ku kitu cutiu. Penting masa repeh rapih we urang teh dina masalah rumah tangga kitu. Heueuh repeh rapih teh dirabiwir ai batin amang ngawalak-wak eta teh. Tah hari masalah eta mah teuing cutiu. Heuh eta teh mata ngakanan ngana awak teh tingali amang jadi begung. Ai si Ibi beuki montok ai ngauyuhan amit-amit teuingan. Awewe kitu-kitu teuing asa jadi ratu yang berenannya.